Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ega Julianti Nur Sofyan ti SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Bade nyaritakeun deui novel Miang ka Bandung. Kira-kira pas tabuh 5 si Kondi geus anjecleuh dina mobil anu tujuanana bade miang ka Bandung. Nungguan jongko beas Mang Mahmud. Cek si Kondi geus tepi ka belah mana ieu teh? Karek gen ujung berung tembal si Jana. Teu lila tabuh 8 mobilna geus cunduk di Pasar Ciriom. Harita keneh muatanana dibongkar ku tukang kuli. Tah, di dieu Kondi tempat silaing cek Mang Mahmud bari mukakeun panto. Anu disebut kios teh kira-kira ukuran 8 meter pasagi. Tempat sare silaing mah tuh di luhur, kuring pindah ka tempat anu dituduhkeun Mang Mahmud. Minangkana mah eta teh lotengna, ngan anu disebut loteng teh depek pisan, lumayan we ari keur ngagoler sakalieun mah. Tapi kuring ngarasa heran ku kaayaan di eta pasar teh. Sakitu geus peuting, tapi kalah beuki rame ku jelema anu balanja. Asa beda jeung pasar anu di lembur. Nu bukana kur poe Senen jeung poe Jumaah hungkul. Kitu oge ramena sageretekeun. Memeh tabuh 10 oge geus tiiseun deui. Sakitu wae carita Miang ka Bandung ti kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.